panas-panas menterang kios kami teh menikeur hayang kami kocok nulada. Wah bener-bener pas pisan ieu mah memena langsung we datang kami kocok anu viral teh atunya. Ieu si Abah dagang kocok gerobak biru garangna teh ti isuk-isuk barang teh geus beak. Kami teh sok kabeakeun wae lamun sore-sore ka dieu teh sok teu kabagean. Harga samangkokna teh mung 30 ribuan aja tapi teu ka ngomong mahal heuh tah tingali si Abah mere daging nage kuatan kata kira-kira asal brus-brus wae tah tingali. Ieu mah tuh bener-bener kudu langsung diladaan sing medok make sambal sing lada dikecapan terus dijerukan. Oh aing mah mending geus ngaruy. Idik mah 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeuna-ngeuna teuing. Wow bener-bener ieu si Abah pantesan we viral atuh si mie kocok teh bener-bener seger pisan. Ukuran daging teh kuatan kabaradak tapi walaupun garade oge tetep hipus si daging teh teuteus. Berikut si porsi teh mihna bener-bener loba pisan sigana ieu duaan oge bisa barudak. Wah aing mah bener-bener porsi barbar harga 30 ribuan teh ieu mah. Ieu si Abah mukana teh ti jam 8 isuk-isuk jadi di Bandung mah ayeuna sarapan